Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya palawargi kanca-kanca balaria. Kumaha dararamang sadayana. Hatur nuhun pisan kasadayana anu atos subscribe jeung anu atos satia. Bungah pisan simkuring teh. Patepang dangu deui sarang simkuring Kisukma alias Mang Maman ti lembur Sukatengah anu bade medarekeun salah sahiji dongeng atanapi carita anu kiwari katunda bade diteraskeun ka bagenep anu judulna Ngajodo ku Dibobodo karangan Kak Sukarna anu diropea deui ku simkuring supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun telepat mah hanca simkuring kiwari teh mulyana ngahuleng jeung kahartieun ayeuna mah paingan karta ambek-ambekan da unjam injeumna teu hasil ari dibere nginjem pakean boga manehna da moal meujeuhna deui lantaran pangawakan karta jangkung gede ari manehna leutik. Kumaha atuh abdi oge moal tiasa nulungan, ceuk mulyana bari amitan. Jut turun kaluar. Ari mulyana geus aya di luar, karta ngagerwan bari nuturkeun mulyana pokna. Mul, ke dagoan akang aya picaritaeun. Mulyana ngarandeg bari netep ka karta anu panonna carindul tas ceurik. Aya naon Kang? Ceuk mulyana saenggeus pahareup-hareup. Lain mul, kumaha yeuh pipetaeun akang? Duit teu boga, pakean eueuh, nginjem taya nu mere. Sedeng akang di rapalan teh sore ieu 3 jam deui. Ceuk karta bari lua lewe pikarunyaeun. Mulyana kerung neangan jalan sangkan bisa nulungan karta. Teu lila pok nyarita. Kang, emutan abdi mah anu aya di urang we urang atur. Abdi gaduh sarung samarenda ngan henteu weuteuh tapi butut oge henteu. Ari jasna aya tilas jenat pun bapa, jigana awakna mah meujeuhna ngan pondok leungeunna wayahna wae jalan sejen henteu aya. Ceuk mulyana bari asup ka jero imah. Ari kaluar mawaja sareng sarung sok dibikeun. Ku karta ditampanan bari omongna. Mul, sakieu oge katarima pisan ku akang. Tapi akang rek menta deui karidoan emul supaya daek nganteur ka akang. Piraku akang kudu cecelengcengan sorangan. Kang, hanjakal sore ieu teh abdi tos janji pait pisan sareng Kang Sulaiman. Apan anjeunna oge sore ieu seserahan teh malah bumi pi istrieunana teh kiduleun bumi Neng Salamah. Ari enggeus akang jeung saha atuh mul? Apan abah mah sakitu waluratna. Maaf wae Kang, margi abdi tos janji pait pisan. Nya ari tega mah ka akang teu naon-naon mul. Da pugu akang mah jalma sangsara nu matak moal aya nu mirosea. Ceuk karta bari ngaleos.
Sorena kareta nangtung ngajengjen di pipir imah bari ngajingjing koper leutik semu hampangeun pisan. Da puguh koperna eueuh eusian iwal ti sarung belel, kaos kutung jeung calana seupan pondok paragi ngobor. Teu lila burudul ti belah kulon aleutan nu seserahan. Panganten panghareupna diaping kumulyana jeung pamana nu nganteurna loba pisan pada naranggeui baki nu dieusi ku rupa-rupa kueh sareng panganggo malah turubna mah dirukareka. Atuh jalmi-jalmi teh pada kaluar ti jero imahna hayang narempo aleutan nu seserahan. Barang tepi kalebah imah mulyana breh wae ku mulyana katinggali karta keur nangtung di pipir sidik make jas bapana daleungeuna nengah siku ari kopeahna belel. Kumanehna teu ditanya dawatireun pisan. Barang aleutan geus liwat karta malik ka tukang ret ka indungna. Belewer wae kopeahna dialungkeun, brai eusina patulayah. Indung karta kacida nalangsana teu bisa mikanyaah kanu jadi anak. Bari mulungan pakean nu paburisat, cipanona mah merebei wae. Nyeri taya babandinganana peurih asa digerihan ari ras ku nasib anakna nu beda jeung anak batur. Ari karta terus milu wae kanu seserahan, leumpangna pangpandeurina malah mulyana oge nyahoeun yen aya karta di tukang. Barang tepi ka jalan gede nyampak sado aya welasna da geus dipesenan ti anggalna. Atuh celak sararea kana sado. Ari panganten milih sado nu panghareupna. Harita di bumina Haji Darma seueur jalmi pabaliut cuh cih geus baroga cabak. Tungku-tungku nu cing jalugrug haseupna mani ngareluun mulek ngaruksak panon nu masak. Nu meulahan suluh kadenge mani dokdak, kitu deui nu mekprekan daging gepukeun mani ratok. Di balandongan recet pinuh ku barudak, ari sesepuh-sesepuh mah sadayana oge di lebet bumi. Neng salamah di dangdanan mani hurung mancur, cing karetip cing gurilap. Kawas putri ti kadaton wae sarta diaping ku para wargina dijaga di dama-dama. Ari nu jadi tongtonan iwal tineng sumirah anu dangdosna sederhana tapi sorot pamulana bisa ngelehkeun dangdanan nu ting karetip. Damani ambuyoi atuh cahayana teh sanajan henteu dilulur ku tatal oge tetep wae mencrang kawas bulan gede karek bijil hurung mancurna teh. Ibu Neng salamah mawa acara kumaneh teu badami jeung salaki bakat ku hayang katangar. Ngabejaan sote harita dina waktuna yen di pengkolan nunda pakacar sareng lisung. Nu maksudna upama pakacar ninggal aleutan jalmi anu dina eta aleutan katinggal aya ngandegna putra juragan wadana. Eta geus tetela panganten rawuh supaya eta lisung buru-buru ditabeuh keur mere tangara. Sabalikna upama panganten atos ngaliwat nabeuh lisung kudu eureun sabab deuk disambut ku nyeungeut pepetasan.
Teu lila pacenghul penghulu datang diiringan ku lebe, ku Haji Darma dipapag sarta dicanda kalebet. Pikeun Haji Darma mah dongkapan penghulu teh matak teu geunah rasa lantaran panganten lalaki can embol-embol. Pakacar nu jaga di pengkolan curing hak lantaran aya welasna sado nu areureun di dinya. Katurug-turug nu tarurun tina sado naranggeui baki jadi sidik nu seserahan. Barang ret kumanehna kareret aya mulyana, teug wae yen ieu aleutan teh pangiring putra juragan wadana. Atuh cuh cih paparentah supaya lisung ditabeuh. Treng 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 tung tung treng tung treng tulung tung treng tung treng tung treng. Di balandongan curing hak ngadenge sora lisung ditabeuh maninitir teh dageus nyarahueun lamun lisung ditabeuh tandana panganten datang atuh mani pahibut. Ari ibu Neng salamah bus wae ka kamar nyandak pepetasan antayan sababaraha gulung. Terus dibikeun ka pagawena supaya digantung-gantungkeun di sisi balandongan. Sarta papatahna lamun lisung jempe sarta tamu-tamu tos sarumping supaya buru-buru diseungeut. Harita sora lisung geus jempe, Ibu Neng salamah sareng Neng Sumirah ngaradeg di lawang panto. Teu lila tamu-tamu katingali tetela pisan panghareupna teh mulyana lungguh timpuh matak lucu, matak haroy anu nempo. "Engkang," ceuk garentes hatena Neng Sumirah. Ibu Neng Sumirah gancang paparentah supaya pepetasan buru-buru diseungeut. Nu diparentah teu talengke gancang ngotretkeun kayu api sut disundut. Dor dor der dor parepet parepet cegur reog reog celegur. Aleutan panganten geus tepi, pepetasan masih tetep disarada gandeng tepuguh dedengean. Nu nyambut tatamu teu kadenge nyaritana. Ari nu disambut noyod wae teu areureun, malah geus ngaliwatan bumina Haji Darma. Beakna tungtung aleutan bareng pisan jeung beakna pepetasan. Jeup jarempe. Panon jalma nu aya ratusna neuteup kakarta nu ngajentul di balandongan geus teu bisaeun ngalengkah. Neng Sumirah sareng ibuna olohok ninggali nu ngajentul teh bari nelek-nelek ti luhur nepi ka handap, ret kana kopeah nu belel, mapai kana bajuna nu pungsat, samping nu lalayu sekara kabanding ku pantopel nu karadak kawas taramanggih semir. Pendekna teu murut jadi panganten. Ibu Neng Sumirah pias taya getihan sarta melong kaputrana sakujur badanna leuleus. Atuh bru wae rubuh, hadena kasangkeh ku Neng Sumirah. Terus dituyuan ka kamarna ger pada ngagulung ku sararea. Ari penghulu jeung lebe ting polongo teu nyaho naon-naon. Mulyana nu geus ngaliwatan bumi Haji Darma. Barang ngareret ka karta kacida ngahalasna, terus ngaharewos ka Sulaiman jeung ka pamana. Sulaiman jeung pamana arunggeuk tanda nyatujuan
Harita keneh Mulyana balik deui nyampeurkeun Karta nu keur ngejentul kawas Arca di lawang panto. Karta ditoel ku Mulyana dibawa asup ka jero imah. Teu punten-puntena acan da puguh pangeussi imah keur kawer ngagugulung Ibu Neng Salamah. Saenggeus Ibu Neng Salamah saperti biasa gek deui Dariuk jempe taya nu nyoara. Kang Haji, penghulu ngamimitian nyarita. Haji Darma ngagebeg. Kaulan jawabna. Mana panganten lalaki teh urang buru-buru rapalan, kaula teh aya waktu. Sumuhun ieu cek Haji Darma dumareda bari nunjuk ka Karta. Penghulu kaget Haji Darma nunjuk ka Karta teh, tapi teu loba carita terus wae di rapalan. Beres ngarapalan penghulu jeung lebe amitan, barang penghulu teu aya. Seak Ibu Neng Salamah cengkat bari nunjuk ka Karta. Pok nanya ka putrana. Salamah, bener ieu teh putra wadana? Duka bu, cek Neng Salamah bari nging wae ceurik. Untung nu araya harita sadulur-dulur hungkul teu kacampur deungeun-deungeun. Jadi teu aya pikaeraeun. Sumirah, Nyai mah terang meureun, bener ieu teh putra wadana? Terang abdi oge bu, cek Neng Sumirah. Sorana hampir teu kadenge. Ari Karta sila mendeko, beungeutna tungkul hampir antel kana tuur. Ngan Mulyana anu tenang teh, harita hatena sumambat ka indung bapa. Sangkan manehna leupas tina wiwirang. Mamah, cek Haji Darma nyaritana ayem. Mama hayang nyaho kumaha mimitena nepi ka urang meunang wiwirang kieu. Di saha bijilna keca putra wadana teh? Neng Salamah teu ngajawab, kalah ceurikna wae beuki tarik ngabangingik. Atuh Neng Sumirah watireun pisan kalanceukna teh pok ngamang jawabkeun. Mama, abdi nu terang ngawitanana mah nyaeta kieu. Kang Aden teh ditaros ku cece. Saur cece teh, dupi nyepeng damel cenah di mana? Dupi jawab Kang Aden, nyepeng damel mah moal ka luhur langkung ti papayung. Saur cece teh janten lurah. Kang Aden gideug janten camat. Kang Aden gideug-deug keneh. Rupina putra juragan wadana panginten saur cece teh. Nguping saur cece kitu Kang Aden gumejeng. Teug wae sangkaanana cece leres putra juragan wadana. Margi ari papayung mah apanu mayungan rakyat. Di harita tetep disebat putra juragan wadana. Katambih ari sumping sakapeung sok nganggo mobil. Katurug-turug anggoanana ginding benten sareng ayeuna. Haji Darma mureleng bari neuteub ka Karta anu kita tadi tungkul wae teu cengkat-cengkat. Terus ngareret ka Mulyana pok naros. Cing wartosan, naon anu dicepengna panglangkung luhur batan papayung teh? Langlayangan, jawab Mulyana gancang naker. Sadayana nu ngupingkeun ngajenghok. Jadi tukang langlayangan, ceuk Haji Makbul nu tita tadi kakara ngomong. Sumohon.
Astagfirullahaladzim. Ceuk Haji Makbul bari ngabebeutkeun ketukna. Sararea gogodeg ambek lain di kieuna lantaran boga rasa dibobodo. Mulyana ninggali kaayaan anu sakitu tegangna teh kalawan neger-neger maneh pok nyarita. Mama, ibu, miwah para wargi sadayana, rupina kajantenan kieu teh teu dipiharep ku sadayana oge, boh ku panganten istri, boh ku panganten pamaget, kitu deui ku para keluargana. Ayeuna ieu pun dulur Kang Karta tos salamet nikahna Kaneng Salamah, kalayan diredoi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da buktosna nganggo tata cara agama Islam dina lebat perkawinanana. Atuh lepat pisan upami urang pabentar paham anu nungtun papaseaan. Sapedah Neng Salamah kagungan caroge ka jalma anu sanesnya pengkawadanaan. Rupina Neng Salamah sareng Kang Karta oge nu dipandang memehna mah sanes kakayaan atanapi kapangkatan. Namun ngahiji ngajadi ewe salaki runtut raut ulah aya kuciwana. Kanggo ngalaksanakeun eta tujuanana, Kang Karta ngabelaan nambutan acu kaminatu, nambutan mobil ka supir, saupami bade gancang. Rupina ngalakukeun kitu teh sangkan ulah nguciwakeun ka Neng Salamah. Mung nembe ayeuna Kang Karta nguciwakeunana teh jalaran tumbat tambutna teu hasil. Kumargi eta panuhun abdi ka Neng Salamah miwah ka para sesepuh, urang ulah silo ku anggoan anu arawon, da bananiahna mah tetep keneh. Mangga abdi nyerenkeun ka mama sareng ka ibu, tah ieu minantu teh Neng, rawatan ulah asa-asa ieu teh carogean Neng. Kanggo abdi mugi widian wae ayeuna bade wangsul. Ceuk Mulyana bari ngajak sasalaman terus kaluar. Neng Salamah ceurik deui sarta ngajengket bus ka kamar. Ari ibuna inghak-inghakan, nu sanesna jarebi sarta garodeg. Kitu deui Haji Darma ngan ukur unggut-unggutan bari ngomong di jero hatena, ngajodog ku dibobodo. Teu mangkuk 7 bulan Neng Salamah ngandeg. Kamana? Ka dieu heula, Aduh, baraya palawargi kanca-kanca balarea, dongeng atanapi carita teh atosan atanapi tamat. Engke urang teraskeun deui kanu judulna Kawin Kadukun. Masih tetep karangan Kak Sukarna. Atuh tong hilap kabaraya ka kanca-kanca palawargi balarea, di subscribe heula komo kanu alanyar pisan mah manggih kana channel Carurang Sunda teh. Simkuring teh hatur nuhun pisan anu tos subscribe. Bilih aya kuman komen atanapi aya picarioseun atanapi aya carita-carita anjeun, mangga ditulis di kolom komentar. Silih tuker ieu carita, silih tuker carita kitunya baraya palawargi kanca-kanca balarea. Atuh di share oge bararea, atuh di share oge baraya palawargi kanca-kanca balarea anu teu apal ieu dongeng teh ngarah terang dongeng teh.
Simkuring di dieu amitan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.